Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ngaji hafalan atanapi pembacaan hafalan tajwid. Pasal kalima bade mertelakeun hukuman mim paeh. Ari hukuman mim paeh di mana yang harepan huruf hijaiyah anu 28 eta kabagi tilu bagian. Hiji ihfa safawi, kadua idgham mislen atanapi idgham mutamasilen, katilu idhar safawi karena qaidah. Qaidahna wal mimu in taskun taji qoblal hija la alifun layinatul lidil hija. Mim sukun datang memeh huruf hija, lain datang meme huruf alen nyata. Ahkamuha salah satun liman dobat ihfa'u idghamun wa idharun pakot. Hukum nati lu mungguhnu malenggeran ihfa idgham sareng idhar teu nyalahan. Hiji ihfa safawi. Bagian kahiji tina pasal kalima nyaeta ihfa safawi anu hurufna aya hiji nyaeta ba. Patokanana di mana-mana aya mim paeh mayunan ba maka macana kudu diihfakeun sarta digunahkeun mim paehna. Contona wa may ya'tasum billah mim paeh mayunan ba karena qaidah fal awalul ihfa'u qoblal ba'i wasamihi safwilil qura'i. Kahijina ihfa lamun nyandingan ba ngaranna ihfa safawi mungguh qura. Kadua idgham mislen atanapi idgham utama silen. Bagian kedua tina pasal kalima nyaeta idgham mislen atau anu hurufna aya hiji nyaeta mim. Patokanana di mana-mana mim paeh mayunan mim deui maka macana tukeurkeun mim mahroj mim paeh kana mim anu hirup. Contona walakum ma kasabtum, ieu ngaranna idgham mislen sogir karena qaidah wasani idghamum bimisliha ata wasami idghaman sogiro ya fata. Kaduana idgham lamun kaharepna mim diidghamkeun sogir katelahna. Catatan idgham mislen kabir engke dipayun dina pasal idgham. Anu saterusna nu katiluna tina pasal kalima nyaeta idhar safawi. Bagian katilu tina pasal kalima nyaeta idhar safawi anu hurufna aya 20 genep nyaeta anu salianti mim sareng ba. Patokanana di mana-mana mim paeh mayunan salah sahijina huruf idhar safawi anu 20 genep maka macana kudu dijelaskeun mahroj mim paehna. Contona mim mayunan hamzah walakum anfusakum jelas mim paehna walakum anfusakum karena qaidah wasalisul idharu bil baqiyah min ahrufi wasamiha safwiyah. Katiluna idhar safawi hukumna yang harepan huruf anu sakantuna. Penjelasanana di mana-mana mim paeh mayunan fa sareng wawu pepeujeuh sing taliti sabab bisa pahili jeung ihfa safawi sabab mahrojna padeukeutan jeung mim. Patokanana
patokanana di mana-mana mim paeh mayunan fa jeung wawu ngaranna idhar sapawi anu dibangetkeun. Ari mim paeh mayunan huruf 24 ngaranna idhar sapawi anu dientengkeun. Contona idhar sapawi anu dibangetkeun mim paeh mayunan wawu sareng saperti lapad alaihim wala khaufun cing jelas pisan mim paehna. Lamun mim paeh mayunan fa saperti lapad walahum fiha jadi mim paehna jelas pisan karasana dijelaskeun pisan. Karena cek qaidah wahdar lada wawin wafa antah tafi likurbiha wal ittihadi fa'rifi. Mim paeh idharkeun sing rasa pisan kana wawu jeung pa sabab padeuketan. Itu panginten kanggo pasal kalima sakitulah mangga dihafalkeun diterapkeun dina bacaan Qur'anna. Oke dilajeng kana pasal anu kagenepna. Alhamdulillahirabbil alamin.